ini masih kami mau bikin video seharian jajan pedas lagi yang ada di SD Cik. Tebak ini SD mana? Betul, namanya teh SD Cipagalo cenata ya. So katunggalan cuma yang sekolah di sini. Yang pertama, kamu ke SD sih kami selalu sabok anu jualan sushi nu harga nate mulai dari 2000-an aja cenata ya. Sistem nate lucu kieu parasmanan aing mah enak mah teu kudu kaondangan dek parasmanan mah ngajian sushi we siga si Mang ieu tah aing mah bener-bener lucu pisan eueuh bentukan nate. Barang pas dimakan teh alas ya aing mah leuwih ka mirip nasi kepel gitu aing mah lamun di Sunda mah tapi nya lumayan ngeunah lamang 2000 sakieu mah bener-bener ngeunah tuh. Sabulan teh ya si Mang tukang basreng cenah tah. Liwat teh hijian hargana teh mung 1000-an ieu di SD Cipagalo kadaharana bener-bener marurah ngarareunah laloba deui heueuh. Idik ba 50 juta kali barudak ieu teh mah ngana teh. Ya lo Mang walaupun hargana 1000-an tapi rasana bener-bener nikmat. Sabulan teh si Mang batagor SD. Wah lamun ka SD teh ngada harbat dagor mah asa can sak kitu ieu teh. Komo deui si Mang mere